Nah asta jinga kemana wae maneh teh cepot nya cumohon kan ampun nanaonan sa teh ampun Ramadewaji ye kebiasaan si laing ti baheula teh kieu ngarebut hak batur eta teh dosa ngaranna heuh di mana-mana barang geus kapibana ku batur lain barang maneh eta barang maneh mah lain eta tapi barang maneh mah harus dipibana ku maneh sorangan dengekeun Chef Dedi dengekeun Rob nah teh boga iman anjeun teh ngarebut hak batur tapi manyu kaget kasumpingan iwanara kakasih putut suta denta nirahangan dika jadi anjeun teh ngaran teh Abimanyu di mana aja kaula teh ti nagara Amarta ti Amarta leres naon anjeun datang ka ieu leuweung wa sok agan jelaskeun kan aya naon masyamat tapi 3 kali kumaha nyamatna ka Jarum Mulyadi gitu beres maksud kaula tumungkap ka ieu alas teh kaula teh milarian hiji pusaka nya naon jenenganana pusaka Jaya Kamulyan pusaka Jaya Kamulyan geus apal acan di mana ayeuna eta pusaka teu acan kaula parantos ka mana-mana kita kaula teh pernah eta pusaka moal panggih moal penak ieu nah makanya moal penak dan sabab eta pusaka teh dicekelna ku kaula jadi nu nyekel eta pusaka teh salira kaula monyet nyekel pusaka biasanya menyekel cau suhu nya monyet dagelan monyet samanea mun kitu aa nyekel rokok ning nu batur yang dibalik nyekel bensin nu batur mentung mawa kana kalakuan aing dagor sia koing modal dengkul jang cicing jang jadi eta pusaka teh disalira leres moal pati-pati salira nyekel eta pusaka anget salira aya di dieu upami taya pancen salira ti Mahadewa da memang kalau teh pancen ti dewa pikeun masrahkeun ieu pusaka Jaya Kamulyan kumaha kaula tiasa mibana eta tiasa alhamdulillah gan gini agan tapi aya syaratna naon syaratna teh nyaeta kedah tiasa ngajawab pertarosan ti kaula ngajawab pertarosan ti salira nya sae naon pertarosanana teng tong udah kuis goblok setijung teng tong 2 juta rupiah ditiup liang irungna tuh liang irungna digepos pertanyaan nana ti kaula naon aya hartina pancadarma nya Ari panca teh 5 kabeh ge apa to ai dharma teh pembaktian jadi 5 pembaktian maksudna apa cek anjeun tadi panca teh 5 dharma pembaktian jadi 5 pembaktian naon wae 5 teh ujar meneng meneng Gusti petengnya temira
Wis mama Wejar meneng-meneng Gusti peteng yatinira hatinira lir kalimpudan mega budara awolan mega putih wala salin sumabda Raden Abimanyu sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali nyaur salebeting kolbu ngecap salebeting werdayana margi kakarage nguping naon ieu anu kasebat pancadarma apa sote kana bahasana nanging eusina mah teu apal itu ucaring carita wa Semar ieu nu kumaha wa cepot abdi bulan naon hiji-hiji napa agan-agan ulah nita kasih eta liweuh agan itu ditanya wae ini wanu percaya ka aing ini mah padahal aing sarua baheula sakola sakola ka mana nepi ka gerbang balik deui we palingan pelet ye Semar Badranaya malum dudu wong samanea nempelkeun pananganana kana salirana ieu Abimanyu atuh ngadak-ngadak Abimanyu ngagebrai aya pijawabeun anu diperteruskeun ku ieu wanara mangga agan waler agan Pancadarma leres hiji-hijina nya kahiji Pancadarma teh nyaeta hiji urang teh bakti ka pangeran toh hiji bakti ka pangeran nya kadua bakti ka indung jeung ka bapa katilu bakti ka guru kaopat bakti ka sasama hirup kalima bakti ka nagara jeung ka bangsa waduh ngaju apaleun paingan dicekal ku bapa namun ku aing kumaha nyekalna nya ku akama dicekal mun tawut-tawutan ngajawabna aing getek hayang nyekal cicing lah cicing kayak geus saha parantos sakitu teh acan sabab sagala rupa ge kana aya aplikasina kumaha ngajalankeun bakti ka pangeran teh kumaha tari bakti ka pangeran aing ngucapkeun mah estuning gampang naon jauhan laranganana pigawe parentahna pigawe parentahna nyerek deleg teu aya di pangeran salianti Allah kadua bakti ka indung jeung ka bapa rek teh kumaha bakti urang ka indung jeung ka bapa sabab eta dua jami syariatna urang bubrag ka alam dunya moal aya urang upami teu aya cukang lantaran anu jadi kolotnya teh indung jeung bapa pang-pangna kanu jadi indung sabab naon cing emut indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung sanajan nyeri na kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing indung tara ieu pusing matak pantes surga aya dina telapak kaki ibu ka indung jeung ka bapa ongge sami anu ngayuga bapa anu kudu dipuja-puja ku urang sabab eta syariatna anu ngagedekeun urang anu nyareatan bigawe pagawean pikeun ngahasilkeun nafkah supaya kaula bisa hirup di murbeng di dalam dunia jadi ka indung urang kudu sujud ka bapa urang kudu ngayuga
dipuja di dama-dama inung kudi gugu bapak kudi percaya kurang sadayana sabab eta laratanana urang kubraga lambunya lamun dorakati indung jeung ti bapak lamun wangkelang kanu jadi kolot tong boro wangkelang ngelewihan sorak kanu jadi indung eta geus dosa hukumna cinek dangukeun ku anjeun dorakati indung mah lamun dilemur kai ranu lamun dileweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai mata kusing anu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangih kokotor dorakati nung jeung ti bapak maka jadi sampah masyarakat anjeun kaluhur teu sirungan ka hanap teu akaran tubot teu kuat hayang nyekel cing cing atuh sakali ieu mah kudu serius cing atuh cing dina ieu mah serius katilu bakti ka guru katilu bakti ka guru inung bapak nu kadua teh syariat teh guru sabab eta muka lawangna kailmuan urang di jagat raya bisa nulis syariat ti guru bisa maca syariat ti guru bisa ngitung syariat ti guru nu matak guru kudu digugu jeung ditiru moal aya nu kasebut raja menteri bupati jeung sajabana para pejabat anu aya di negara tanpa aya syariatna tanpa aya guru jasa guru anu luar biasa nu matak ieu guru disebat pahlawan tanpa tanda jasa waduh anu kaopat bakti ka sesama hirup rek teu kitu kumaha pan urang teh manusia makhluk sosial ari makhluk sosial teh makhluk anu teu bisa hirup sorangan pasti ngabutuhkeun bantuan jalma nu lian nu matak kada silih asuh silih asah jeung silih asih dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta bakti ka papada manusia bakti ka nagara jeung ka bangsa bakti ka nagara jeung ka bangsa memang ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh urang hirup kumuh aya di nagara urang ki weureuh seubeung aya di nagara kageuleuhan kakeumehan eta nagara urang anu wajib dipertahankeun ku urang di mana aya nu ngajajah jihad kasebutna urang pikeun mempertahankeun kamardikaan di eta nagara Ibu Pertiwi disebutna ge lemah cai disebutna ge wani ngocorkeun getih kaula dina mangsa aya nu ngaganggu ka hidup Pertiwi toh pati jiwa raga nyawa nu dipalal kaselamatan pikeun kemerdekaan bangsa jeung negara tapi naha ieu bakti kapna pragara peti panderikeun ku anjeun bakti kalima bakti ka nagara jeung ka bangsa peti panderikeun rek teu kitu kumaha moal ngawujud bakti ka nagara upami bakti ka pangeran bakti ka indung jeung ka bapa bakti ka guru jeung bakti ka sesama hirup teu dijalankeun heula kurung eta bakal ngahiji bakti ka nagara jeung ka bangsa tobat hayang nyabak aing teh hayang nyabak wae anu kagenep nana anu kagenep sia ngacedog cenah oge teu kuat teh hayang nyekel euy sakitu boga leungeun teu balik luar biasa Abimanyu anjeun bakal calon raja di negara tah pusaka jaya kamulyan geura tarima pribana ku anjeun ngan kade ieu ngan saukur syariat unggul ieu ngan saukur syariat unggul eueuh ieu ge teu naon ngan sebagai ciri we yen anjeun geus bisa ngajawab pertanyaan ti kaula sabenerna anu eta anu Pancadarma kudu dipigawe ku anjeun di mana anjeun geus lulus dina Pancadarma bakal jadi raja ratu mulku jadi raja anu winekas tur wijaksana sakitu ti kaula eusina teuleman mah lain pusakana timalan kau rek pulang di kasawarga Maniloka iya muanara leungit tampil lebih hilang tanpa karena jangelek jadi dewa Indra ti sawarga Maniloka
Nur cahaya sesekaringan Nur cahaya sesekaringan cahaya bilang-bilang wah berat nuhun berat nanggung berat narimakeun anak kaula wah luar biasa da kaula mah teu apal di sim abdi ge teu tiasa naon-naon tapi nahan tadi aya nomor genep apaan teu aya si cepot agan sia teh ngajadog wae atuh sia teh jadi aing era pina stiker sayang tumampara ieu ge barang Abimanyu parantos mibana ieu pusaka jaya kamulyan Raden Suteja kairing para buta Kiwari nyamperkeun bade ngarebut ieu pusaka jaya kamulyan Abimanyu saha nun saha ulah kaget ieu kaula Abimanyu Ratan nirata ngademan Ratan nirata ngademan Ewuk mangkulingan rahanan neniran ulah kaget Abimanyu ulah kaget euy anjir pasaha ieu teh putra Prabu Batara Kresna Jang Suteja Allah semaka pihatur Kakang Mas ditampi nuhun Abimanyu jisim abdi ge semaka pihatur nuhun ditampi ke ieu teh Kakang Semar teh nya leres nuhun Kang semaka pihatur abdi udan ke ari anjeun saha teh aya poho deui kaula mah teh hayang wawuh jeung jelema sangsara peralatan gitu goblok setan nepi ka kitu-kituna ka aing pada bebeungetan kieu hai nu ngaran Abimanyu kaula ai Semar jisim abdi cepot bulan anjing kita jelema mun digoreng padut aya saha maneh beungeut mun jiga cangcut sih deh goblok kasep kene siraru jeung sia mah nah kitu kabatur ngahina tah aya nu ngahina nuju naon di dieu Kang Mas naon nuju naon hah naon teh akang teh keur neangan pusaka jaya kamulyan deui teu sami sareng kaula tah tadi akang ningali eta pusaka jaya kamulyan teh parantos kapibana ku anjeun timbalan parantos kapibana ku kaula tah kumaha lamun eta pusaka teh dipenta ku akang ieu maksudna dipenta ku akang eta jaya kamulyan dibikeun apa moal oh nya mah upami salila meryogikeun mah nya dunungan aing mah aya ku bageur bageur aya kitu lain bageur bodoh urang geus capek kitu kumaha oh jadi dibikeun mangga dipasrahkeun ku kaula ieu pusaka jaya kamulyan ka salira Kakang nuhun Abimanyu nanging naon teh urang wawartos selawe ka Kangjeng Rama Arjuna di nagara Amarta izin ka sepuh margi ieu teh parantos kapibana ku kaula upami salila meryogikeun mah panginten moal teh dipasihkeun ku sesepuh sadayana Amarta ka wasalila eueuh waktu Abimanyu eueuh waktu euy eueuh waktu ha dibikeun ayeuna syukur teh dibikeun parakat nyawa ku aing yang beda jeung bapana deuleu ieu budak tebih pisan nah ada bapana mah bageur Kresna deuleu ari ieu nepi ka porongonyo kieu polontong jadi salira teh bade maksa dipaksa ku aing Abimanyu dibikeun syukur teh dibikeun dipaksa ku aing heh tadi kan
mangga saur kaula oge mangga teh teuing kokola bakal dipasrahkeun nanging kedah aya widih heula ti sepuh ngabantah ka aing aing teh anak Batara heuh ieu anak Batara aing anak Bakekok hah sia mah jeung aing goblok glutna iya bere cangcut jeung aing cut sok sia aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut atuh jiga kanyut nah eta bener anjing awas goblok kanyut wit api maju taula sakali dari pikeun apa moal tiasa tanpa izin ti sesepuh mah urang ajar syah utang pati para pati hutang urang ti para urang tinu lega sang pitotama maju emang naik rek cicingeun hayo ayo jar lawan Pak naon teh disuntrungkeun kolot ka dia kapir saha maneh ka desa Yahudi bisa puasa gelut jeung aing setara puasa sia hei jig tuh atuh ya geus wudu aing didinya ulah macam-macam ka jelema ieu nah ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyar serang neangan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan tasirahna dagor kulingis kuat modar teu bejakeun atuh kabina-bina teuing kita naon ya anjing kurang ajar sia bangsat kurang ajar ditungguan ku aing sia di sisi basisir hah dek naon urang nempo omak di itu urang kalah kumbang terus naon pokoknya mah tong ngiceup-ngiceup anu ngiceup eleh aku masih ya we ayo siap Cinanggaran maneh teh Abimanyu memang kaula Abimanyu modar samanyu siap wes iya udang siap musik siap lesotkeun denawa lesotkeun moal sia mau lesotkeun bangsat kabina-bina teh ngeus-ngeus teh balik deui urang ajar sia iya wes wah cilaka delejang dudungan di balangkon tulungan itu hah tulungan nya tuh heuleung ayo nek niki aya di mana Allah lan pegang Ranwe jenah Murah
ti hutang urang deg bayar wilang. Rasakan pembalasan kaula di babat ku panah kaula. Jang, di mana lagragna dunungan uing lo? Aduh, deket karang gitu. Nya. Alah, sacos au. Gojojos. Alah, sia kana pipi. Anjir getihan 3 kilo. Nya padawah. Nya agan dawala teu nanaon agan lagrag ti luhur. Henteu dawala mun teu kutuk ieu henteu salamet dawala nuhun atuh teu kutuk ieu mah tadina bisi agan kutuk ieu nyai teu kutuk uyaona mah teu nanaon bade dikumaha kan dipanah ku kaula dawala para denawa oh sae mangga haling mung tong aya hareupeun kaula dawala sae mangga rasakeun denawa salagrak bocor remek Abimanyu Karawang bedo aduh balik Karawang bedo goblok untung aya Subang jadi Subang ayam dawala naon kawas lain beragama syairup teh naon paparongos cek katerangan di mana mangih kareuwas mangih musibah ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sia maya kareuwas ayam kumaha mun kareuwas kitu sia teh dermaot hayang maot digembrong ku hayam tapi heueuh deui nya luar biasa dunungan manahna model ramana mah kitu juragan Arjuna dulu tepat teh kana sasaran teh gan wala Abimanyu mau bisa what woi kurang aja wah wow Raden Abimanyu dipun balang dening denawa kalasan Raden Gatotkaca anu kenging tugas ti Arjunanya tapi ngaping Raden Abimanyu paratos dumugi di ieu wewengkon atuh barang ningali anu ngajorelat di hanap Raden Gatotkaca nyirorot ti luhur ngabsabet ti Abimanyu itu ujaring carita Mang waspada nirakaton waspada nirakaton
sorangan ampun Denira. Anak buah-buah katinggalin si Abi maju-maju kunaon Abi maju wes ayo boleh wes maju aduh Kakang Gatot kunaon maju ulah teh yen nu ngaroga hala Kakang Gatot saha nu ngaroga hala anjeun Abi maju putrana Wa Prabu Batara Kresna sababalan sareng buta-buta Kakang Suteja. Kakang Suteja maksudna naon? Bade ngarebut ieu pusaka Jaya Kamulian. Jaya Kamulian geus kapibana parantos luar biasa. Bereus Akang I. Bagja nanging Kakang Semar sareng Astaji ngadawala duka kumaha nasibna. Di mana? Di Palitongo. Ai. Ini siapa itu ini? Yuk. Kurang aja. Iya anak rek dibikin di pusaka naon dah sanes di jisim abdi kan wap aya anak ampun teuing ampun wap musik siap nah eureun le kabentar gelap bener deui sia rupina wa karasa dorang kati aing tapi nabi teh aya anak agan nuhun anom lamun di tenggelan teh heug ngalawan da teh tiasa gelut di simap agan lain cicing wae wa wes nuhun agan upami taya agan panginten jisim abdi teh disiksa we teras lamun disiksa ku batur teh heug lawan atuh Sumuhun agan da teu tiasa gelut diajar ka si Cepot. Si Cepot teh sakti, Semar. Si Cepot teh keur nyumput buni teuing. Nu matak ulah ka mana wae, Semar, bandar nangka. Badranaya, tak eta Mar. Nu matak Mar, geus ngisang acan Mar. Naon agan geus ngisang acan, disangan kobel. Umatak dina waktu ayeuna Mar kudu nurut ka si Cepot beu si edan. Paingan Gatot Kaca bau lalai. Sabab dina waktu ayeuna nepi ka tiis kitu si goblok. Nah, kabina dina teuing lamun teu salah ngaran maneh Citrayuda. Aing Gatot Kaca. Wah, yang ngaku-ngaku. Gatot Kaca mah siap bisa neulem kana bumi.
Ieu kamana karep. Kurang ngajar aing sok laju wayang. Wayang naon? Wayang wong. Kurang ngajar wap. Wap. Lah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei, edan ye jelema. Wes wap. Wia. Wes. What? Ngajar yang watang mati pengen apa ti hutang wirang di bayar wirang ku kaulah masya Allah watang pati mana pangaran adon ada dulu heula ibu balik nindah malanya iya kurang tes alah iya saputi utala iya Wush, what? Wush, what? Onyong ni dongeng. Aing mah cara biasa ditongeng-tongeng jika kieu. Gadot aja. Bisi dibanyakeun ka kabong aing. Sok lilis cina we. What? Iya. What? Masalah saya buta mendedak gua aing gue tuman lah asa mau banding gitu ya kumahakeun teh dikumahakeun bandingkeun cetin kumaha deui sikan di kita tah iya mau tepejat gua batokna ku aing bencar dah gor kitu ku aing sanu neuk nah waduh neuk teh ini jadi ponok melit eta meuli tinggal aya buta mau asa-asa ku aing cepet teh tuman siap awas aduh anjir lamun teu apa kana kopeahna jo jebet teh aing heeh pasti untung apa kopeahna teh pakaduruk duruk usaha ku aing haling jang dase goblok nyebut dase ka aing montong aya hadapeun aing nah dah teh nyo aing ngegubung naon tah abong boga rezeki naon sia ning eta boga kado lain kado cenah cinta teh buta ngajar teu manang harta bohongan geningan bohongan tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah pada setia ngajar pada gumela bohong keningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa
Dina lagu boleh kita kompak, Harus. dina lagu boleh kita seirama, tetapi tetap kamu musuh, aku juga, yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh, aku satru kabuyutan. Hei orang yang bangetnya juga cangcut. Kain kabeh nyebut cangcut di podarahan sakuange. Iya. Di tebunang karasa. Iya. Di tebunang deui karasa. Iya. Iya. Di benang. Bae ajik da lieur. Iya pola. Iya pola. Oh iya pola. Getih na mung serat eta. Hah? Getih mung serat. Mana getih? Eta buta. Ale-ale. Getih gitu meh jiga. Ah, sieta ale-ale. Getih di mana namanya wayang getihan. Apaan urang teh keur ngadrama. Drama bogo sieta saha drama. Sutradara sieta mah ngadrama. Meh jiga. Alah. Kokot hirup kana euy. Alah. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina kene si jurig. Alah. Ayo teu beunang deui. Paduli goblok. Amekeun. Katipu bayaw. Bae da teu nyeri hate. Alah. Au. Alah. Iya. Gatot Kaca modar. Iya. Alah. Aduh. Cek. Alah. Beteng aing ditajong anjing urang kena agen. Seueul kena agen urang tobel. Aduh, kena angen seueul aing alah hayang ongkek aya dia alah. Alah dia alah. Alah. Hayang utah aing alah. Alah dia. Alah. Alah mih keluar deui. Mangkaning 7.000-eun. Nyelapina huntu deui. Cabut atuh eta. Nyelapina huntu aing istiin wagung. Nyar duit tepi ka kieu ampun. Tepi ka ucap. Piceun. Lebar lah hakan deui. Ya hayang tah atuh sia teh. Lain hayang. Bisi kurang keneh hakan tah. Heuleuh. Walah gagang. Walah. Liar kana hulu, aduh. Liar kana hulu tobat. Ibu. Awas gaji. Jo seuri aing yang minta teh seuri coba. Da teu meunang aing nyamat ibu. Yang ka ibu. Aya
Ampun bang, ampun bang. Ulah disiksa, diperdaya kaulah mang. Kaulah teh anak yatim piano mang. Ya tuh, wios mang dabi kerayang utama bebas mang. Tong disiksa mang please mang. Abdi teh boga bayareun kali sing mang. Tong disiksa mang cing karunya ka abdi. Sing awatos boga hutang ka Bang Emok mang. Tong disiksa tuh aduh aya anak yang alah aduh dia sia alah gang iya belah alah gang alah jelema nu sok ninggalan batur teh eta teh kasebut teh telenges. Kituna panghipuna. Lah Aisyah. Aisyah beri kuat. Kuat kalau mamang cobian ku batu atuh neungeulna. Ku batu nya. Mana batuna? Eta dihandap teh ka tempo aya batu dihandap. Mana? Eta. Wah. Teu hujan naon anyir utah jurig. Paingan aya hujan haseum sia teh. Mutahan ka aing sia teh mutahan ampun mutahan. Wah, subhanallah. Lecir. Kagok ripuh teh gitu teh. Nya teh pandemi juga. Jangan diribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus dilihat. Apa itu? Jangan ikut campur. Ini urusan orang tua. Pengen nyicipi apa? Jangan. Wit bangpen wit. Ulu. Mun urang mah di kolornya. Ya buta mah terak di kolor tuh. Tara kapoe tapi tutung. Pan kakekep. Anjir koneng. Ibu siat. Ih, aya nu siat. Upami ngangeupan ku cangkilu. Obra, urang mah teu nyapekeun musik. Naonna? Tempo teh da aya nu busiat. Saha? Eta nu hareup. Busiat nya hayang nyaho di kieu na busiat can pernah didago-dago ti bareto dan tosan ti baheula di ante ti bahari ngeulit ngait ngaruruhit tina hate sanubari hayang nyaho busiat di kieu na oh busiat ternyata kok sekarang nembongan cing urang paluru bungkeulekan cing Pati wiwit teh busiat teh. Si balagu naon ai nu kieu lain busiat balagu nah manya busiat sapiring ieu mah lain busiat atuh naon modal sia teh modal nu kidengarna teh Modal de plus teh naon dicoelan kitu udah hei ulah kereupan eupan colek teh nu kieu nah aya lauk nu beukieun lele dolog ka nu kieu mah nya oh sakieu mah menang jeung lagrag di saeutik lumayan menang genep sakieu yang hati-hati sangat rupa Dewi Sinta ngawulan waduh goblok sih teh udah sia jeung ngising teh itu karempon nyur-nyuran ili hajutna
Badranaya malum tutu wong samanea ningali Suteja Betotama sareng Gatotkaca hariwang atuh lajeng wae ngangging sirlingih Prabu Batara Kresna nyaur tika jauhan ngondang tika angangan ngaging silingih tika tebikan ngange aji sarining gampang-gampang sapolah-polah ke bae inanda kumamrat madugia malaras inanda kumamrat madugia malaras ngawatak aji kang linewi wir malam temeraping api saciduhing metu sakecek pinyata sulintang damar kanginan atau ya Prabu Batara Kresna ujug-ujug aya di payunan Lurah Semar kudap awana nuju yati nuju denira hingkang sampun teraka nuju yati nuju denira hingkang sampun teraka hingkang sampun teraka para lun anu kasuhun hampura anu ditedak wening kali nu kapamrih nun sanes sima bicologo kasalira agan nanging kumargi ieu darurat dina waktos ayeuna teh aya dinu bakat tiasa ngarengsekeun ieu kajadian teh lintang ti salira dunungan ti Simabdi manusia gelar Batara titising Wisnu perah dewa kamanusaan ayan ayang naon Kakang Semar kuninga aneh ku salira agan dipalih kidul naon cobi anu mana Kakang Semar nah haji ka sisu teh Kakang Semar laras patelak jeung Gatotkaca sumuhun agan naon pasoalanana pusaka jaya kamulian teh parantos kacangkingku juragan Abimanyu nanging tuang putra kalaresan ka dieu maksa mirusa ngarebut paksa eta pusaka jaya kamulian nanaonan si Suteja Gatotkaca bawa ka dieu teh semuanya paralun ampun wa batur riweuh batur naon molor tiktokan sia teh batur nabuh teh kalaka kitu hudang Suteja aduh ampun Ramadewaji kaula ampun Ramadewaji wah Abimanyu apunten kaula wa diuk Abimanyu sae kaula nun gareuleun ka si eta kadi dupak ke aing ampun amak pun aing udang Suteja udang aduh nanaonan apaan sidik geus beunang ku Abimanyu na pipilueun dak mur ganyagan tuman
siksa Cicingpot bapana sekalian gitu. yang enteng wae sia teh bejakeun ke bapak sia gelut jeung aing tuh bejakan ke bapak maneh gitu. turunan ti saha sia Teuing gerakan. apa neta teh kuat kersa teh rama napot tah rama kalawalon teh mah teu teu percaya da juragan kersa mah bageun nyaker nah astadinga ka mana wae maneh teh cepot nya cumohon udahan ampun Seri. nanaonan sia teh ampun rama dewaji ye kabiasaan si laing ti baheula teh kieu ngarebut hak batur eta teh dosa ngaranna heh di mana-mana barang geus kapibana ku batur lain barang maneh eta barang maneh mah lain eta tapi barang maneh mah harus dipibana ku maneh sorangan dengekeun Chef Dedi Dengekeun Rob. nah teh boga iman anjeun teh ngarebut hak batur Gatot Kaca we hampura Gatot Kaca sawius we sok pentah hampura ampun Rama Dewa pentah hampura Tapura kayaknya. dakur kenyagan Aduh. Bapana gitu. apunten kaula Gatot Kaca sami-sami Kang manyu sami-sami kaula Kakang Mas wa Semar kapunten sami-sami agan dawala sami-sami agan balik saya mangga kaula nun permios bangedit saya mangga apunten kaula Bener kareuleheun deh. jeung bapana di dagor wae Gatot Kaca Abimanyu hampura kasalahan anak gua memang gua rumasa tengah didik tengah jaring kanu jadi anak kawowoy ku inungna kaogoh ku inungna anu tungtungna suteja kalakuanna seperti kitu teu sawios yuk upami kitu mah urang dijajab ku wanyen ka Amarta Abimanyu wilujeng salira geus mibana eta pusaka Jaya Kaboyan yang